3, 2, 1, action. Wah, ngopi ajib euy. Dengar perada tiis. Tapi tengeunah nya tiis mah. Jada teh cak-cak. Teu disakolakeun sugan. Anyar mah rek ngopi. Keur marek diuyuk. Kalah di kihan naon ye? Ku tai. Goblok. Gara-gara cak-cak modal ya. Jadi ganti deui wae atuh ieu kopi. Gawe deui kita rasa waktu teh. Kan sarberangan, mah ieu motor. Aduh. Kumaha ieu teh? Aduh, bu atuh Stephen kaberangan ieu teh. Sama rawat ieu. Step, kumaha ieu teh? Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, burung Step, burung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Berangan ieu. Saha ieu ngaranan kieu? Coba angkat yang penting. Iya pagi Pak. Iya, saya sendiri. Kata Yunpo ya. Oh, jam 9 ya Pak. Ya udah Pak, saya siap-siap ya. Oh iya Pak, yuk. Anyar deui yeuh. Geus eueuh ieu monster nage. Ih heueuh. Apa tadi urang teh make bismillahnya di podolan ku cacak. Nah, ayeuna mah make bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, nikmat mana lagi yang kau dustakan. Aduh. Tapi asa kurang ajib kopi sorangan mah. Di sawah si Asep juga ajib ieu mah. Cuaca di pagi isuk mah angin sepoi-sepoi. Ngopi sambil nyender. Komo bari nanjo tanaman jablay mah. Nyampe jablay. Berangkat belah. Assalamualaikum Kasep. Waalaikumsalam, Rajit. Kontrol atuh. Tah ieu karak saya pengjambul. Isukeun yang semacul. Geus ngopi can, Sep? Can mang euy. Aya ngopi mah cuman aku teu mawa tadi isuk teu maka. Mangkana buru dengan pemajikan be bisa nyusun kopi. Mana pemajikan pembantu. Atuh ari bisa nyeun sorangan itu sorangan memang piraku. Kopi-kopi acan teu bisa ah. Iya. Pan jadi pala ganjaran, Sep. Komo bari ikhlas ngalayanan salaki mah. Iya, paham. Tapi kan pegawaian pemajikan teh loba mah di imah. Atuh bantuan ku urang ringankeun pagaweanna. Naon-naon anu bisa kusorangan mah, ya kusorangan we heula, Mang. Hayang dikaulaan wae. Ye, Kanjeng Rasulullah ngajarkeunna kitu, Mang, nyontoan. Ngabantuan anu jadi pegawaian pemajikan mah. Mah bener lah debat jeung Ustad mah. Ustad, pacu ya. Santai, sabar. Geus ngopi lah, meh katenjo bidadari keur maroyan. Bener itu, maunya. Cobaan buru. Coba. Katenjo can. Allah.
Tah, samemeh ngopi, maca bismillah heula. Geus Mang, cuman tadi di jero hate. Ah, mau kadenya tuh penonton. Bismillahirrahmanirrahim. Kumaha katinggalian bidadari kermayan? Ah sarua keneh wae. Waduh wae tuh. Coba. Eueuh. Eueuh, Sep. Geus baralik bidadarina oge. Bisa wae sebet warteg. Nah, gagang pacul. Pak Usro. Pak Usro we. Assalamualaikum, muka panggih teh. Nya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Are ka mana gede? Astagfirullah. Ampuran Neng. Omlah sanes Neng. Nya, Romlah deh. Romlah teu kunaon? Cenah naon ngan ieu pean katincak. Aduh mana dia kumaha diurutkeun? Ulah sentuh atuh kamali. Hampura, por kunaon atuh da pen Romlahna. Emang Romlah teh bade ka mana? Bade ka warung Bade meser naon? Ayo ku dijajab teh. Ser sayuran bade masak. Teu kedah dijajabkeun Bisa kakenan sih, age bade ka warung. Oh, nya atuh hayu. Ayo. Aoni, pas di mana? Tos interview gawe Neng. Kok cengesan kitu sih Neng? Heeh. Pasti Neng terpesona nya. Nempawani ganteng ge nya. Aduh Aoni, padahal lagu Susana lila keneh, tapi arek-arekana geus ayeuna. Aoni. Neng sekelebihan gitu memuji Aoni teh. Emang Aoni tara dandan, tapi sekali dandan alde borok ke eleh. Aoni, aya wae. Geus Ya Allah, gara-gara mana? Jadi keberangan gawe gara-gara mogok ki motor. Mana kurang naon, Stephen, diurus unggal bulan, di olian, di bensinan, dikumbah kurang, tapi mogok-mogok keneh. Stephen. Saya Neng, bade ka mana? Bade euih tos di payun, tos meser pulsa. Oh, bareng. Neng bareng. Daripada lempang capek, sukung ke bengkak. Mending bareng yang ngadudung. Ayo, Bro. Nangkep ke tekunan naon, Neng. Tapi Neng mau nangkepnya si arah-arah. Emangna daun polus. Tapi cek adudung mah mending nangkep, be aman. Ya tuh deh, jalan. Kok parem? Tuh cek adudungnya naon, motor ieu mah kuduna Neng nangkep ke adudung jadi teu mogok. Duh. Stephen, maaf Neng. Kena berat Neng. Aya wae deh. Geus Neng lempang WA. Naon motorna mogok? Si Neng jadi kabur gara-gara mana Stephen. Aya acara mogok segala. Atuh ya Allah, Robi. Heueuh teu maca bismillah. Atuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, Neng, tunggu duduk. Tenang. Sep. Oh, nu main bola nih, Sep, ya. Kemarin urun Mang, poe minggu panen tanggal libur. Oh, kok sekolah amat, Rek? Kan yang agak jelema Mang, butuh istirahat. Heueuh, Sep. Jelema teh lain robot teh. Emangnya robot onam tinggal ganti baterai. Tuh, bener, Sep. Kadang pinter mana, Sep? Mudah-mudahan gue keleran aja. Sare mau diimah padahal mah Mang. Aduh, Naon ngenaon, kan Sep. dia ge. Iya, hidup mah ngenahan. Nih. Wah, Barkone. Bisa amat ya, Mang. Yuk. Iya nah. Oh, siap. Tenang, galau, wacinina galau. Badian. Aduh, Marconi. Dangdanan teh kiamat. Jika badut ulang tahun. Terus, Mang. Diri wae. Kos itu boga dasi mamang nya. Emang di mana nih? Terus interview gawe, Sep. Oh, kumaha?
terima. Dan Sep, tapi cek HRS-nya kami akan menghubungi 1 jam lagi gitu cenah. Emang mana ngalamar Pak di Brijik sih Habib? Habib Rizik Sihab sih, lain organisasi na eta dibubarkeun mah. Terus HRS teh naon nih? Eta tuh nerima karyawan dan Mang. Eta mah HRD, Marconi. Repo. Nangge beli tengah dia mah. Kira beda ada jeung es unggul mah. Kambo ieu jelema. Teu salah ya interview make dangdanan kieu. Oh 17 Agustusannya tatarian teh ya. Sep. Keren ya, Mang. Keren di mana? Kos kurang giji. Kontrol atuh. Emang tadi pas di interview jam berapa nih? Jam 9 Sep. Jam 9. Ayeuna itu geus jam 11. Tadi kan cek Oni, arek dihubungi deui geus sajam kemudiannya. Oh. Berarti ayeuna geus latihan bareng deui nya. Mana yang nate eta tolak mana? Nang secara halus. Tah make ieu tah. Perihal dunia mah ulah dijadikan. Mungkin eta lain milik maneh meureun. Terus ya gantina. Geus. Mending kena gawe jeung urang daek teu. Gawe naon mah? Ya bukan urang. Bisa tuh mau jadi mungkin agak gedean. Itu naon? Iya ketincang. Maaf nih, maaf. Mana lu mati kergalau oke. Maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yeut nongkrong di dieu. Buku ge di matis euy. Nih. Geus di mana maneh? Make baju kieu. Gaya maneh nih. Ih, maneh mah Oni kunaon ceurik? Oni. Sep. Mah, Wait. Oni kunaon ceurik sih? Biasa dong, tolak. Aduh, Oni, balik lalagaan nembak awewe. Zaman ayeuna mah nembak awewe henteu cukup modal setia jeung ku omongan hungkul. Komo deui henteu good looking mah, moal dilieu. Oni, zaman ayeuna mah kudu isi dompet, kudu kandel. Beungeut kudu rada halus, make krim atuh. Meuli di nomareun. Si Oni ditolak gawe, lain ditolak cinta. Nu kieu mah geus teu boga perasaan ka awewe. Mati rasanya. Dong, narian we ting spek we. Biasa man, gara-gara si Stephen mogok ke isuk. Urang geus nepi gerbang. Dikunci gerbang atuh balik deui urang. Berarti udahna kudu leuwih awal dong. Ih, udang mah isuk, Sep. Biasana ge tara mogok. Tara ogoan nih Stephen, kunaon jadi ogoan? Kamu udahna ikut aja beraha. Jangan. Berarti udangna kudu cobaan jam 4 dong. Tah, udang sarate langsung mandi, kopiok tak sirah. Terus sholat subuh heula, maca Quran heula tah. Geus beres eta, cek tah motor mah si Stephen. Aya kendala apa eueuh? Kan lamun aya problem, mana bisa lempang atawa naik angkot. Terus sampe mengalangkah keluar rumah, urang maca heula bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu Allah. La haula wala quwata illa billah. Insyaallah bakalan lancar dulu. Tah kitu Sep. Mangkana dong, udang subuh, ulah molor wae lah, kabluk nya teu. Hayang nama gitu, Mang, Sep. Ngan berat panon. Iya, puasa dia emang diakui berat. Kamu bagi orang-orang munafik mah. Tapi kudu dipaksakeun. Kemudian orang bisa sholat sunat 2 rakaat, cenah sholat subuh. Eta leuwih hate daripada dunia di saisina. Beuh. Masya Allah. Udah kurang ngobrol atuh. Sep, dong, ning aya kene si Marconi sugan geus eueuh. Sorry nih. Obrolan ieu mah khusus jelema-jelema pilihan. Ente mah ngobrolnya jeung jelema pegat teh gitu. Kurang boga Edi ya. Ide meureun Oni. Aduh, Marconi lalagaan maneh boga ide. Lain otak maneh geus teu berfungsi. Iya we ka urang teh mandangna. Ide naon sih emang nih? Kumaha mun urang berkarya Berkaryanya naon nih? nyeun video, engke urang nyeun film pendek Sunda.
halus oke di mana ini? Nanaonan gituan, pugu-pugu gawe, menang duit saminggu sakalina. Geus teu usum, capek-capek berkarya mah. Oke, videonya upload ke YouTube. Boleh juga. Asep masih setuju wae selagi ada kegiatan apa positif mah. Gaskeun daripada orang saukur nongkrong doang dah. Teh jelas, kok mau bari mabar mah, kos jelema idiot. Mending kana orang berkarya. Aya duitan eueuh, mun awa duitan mah percuma, jeung naon capek-capek. Bah, kontrol tuh sebab KBG butuh proses coy. Iya bener mang, si Untung mah cenah naon ge geus duit teh ya. Bener nih, tah nu kieu mental pecundang teh, luasin gagal, proses tidak akan ngehianati hasil. Setuju pisan mah. Majada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil. Oke, berangkat berkarya. Tah iya karak CS. Nah, berarti orang kudu boga ngaran grup naon tah nu kira-kira nu cocok. Opat sekawan, saik jigana. Wah, eta mah serum lah. Kumaha lamun mang jambul and friend. Lah, kan urang malin grup band. Kumaha mun Bartocena? Nah, iya Edina alus. Ide, Bujambe. Halus oke tapi ini Geus bungkus baru teh channel. wah kurang arwah lah. Ah, Mudah-mudahan kegiatan kurang dilakukan itu aya dina Gusti Allah. Dikawitan ku bismillah. Bismillah.